Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sadaya puji sinareung syukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Agung, anu murbeng alam, anu maha welas tur maha asih. Henteu pilih kasih kasugri anu kumelit di ieu bumi. Rahmat sinareung salam mugia didugikeun ka junjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, ka para sahabatna, sareng jalmi-jalmi anu tumut kamantena. Bapak, Ibu anu kusim kuring pihormat. Bapak, Ibu girang pangajen sinareng rengrengana anu kusim kuring dipihormat. Neda widi sim kuring cumarios dina ieu waktos. Bapak, Ibu hadirin jeung hadirat anu kusim kuring dipihormat. Dina waktos ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara anu temana peran basa ngatik bangsa. Isu anu bade dibahas ngeunaan leungit hiji basa jeung budaya, leungit oge bangsana. Dina raraga pasanggiri biantara basa Sunda tingkat SMA jeung SMK satata sa-Jawa Barat. Bapak, Ibu, hadirin jeung hadirat anu kusim kuring dipihormat. Sateu acan naluntik ngeunaan basa, sim kuring bade ngajelaskeun ngeunaan budaya. Naon anu dimaksud budaya teh? Budaya asalna tina basa Sanskerta anu hartina budhaya, anu mangrupa wangun jamak tina kata budhi, budi atawa akal, anu hartina minangka kana hal-hal anu aya pakaitna jeung budi oge akal manusa. Patarosana naon bedana jeung kabudayaan? Kabudayaan mah nyaeta sakabeh pangaweruh manusa salaku makhluk sosial anu digunakeun keur maham jeung ngainterpretasikeun lingkungan, pangalaman, jeung dadasar dina paripolahna. Kukituna kabudayaan teh mangrupa-rupaning aturan, pituduh, rarancang, jeung strategi nu ngawengku model-model kognitif anu dipiboga ku manusa jeung digunakeun keur maham lingkunganna. Dikutip ti Setiadi SPK 2010 Ilmu Sosial jeung Budaya Dasar. Bapak, Ibu, hadirin jeung hadirat anu kusim kuring dipihormat. Upami ditaluntik dina substansi eusi budaya anu kusim kuring aos dina Ilmu Sosial jeung Budaya Dasar Setiadi SPK 2010 aya sababaraha aspek anu kudu diajen. Nyaeta anu kahiji sistem pangaweruh. Manusa dihasilkeun tina paripolah sosial jeung laku lampah dina maham alam sabudaranana. Anu kadua ajen. Nyaeta hiji hal anu hade tur salawasna dipikahayang, angeun-angeun jeung dianggap penting ku sakabeh manusa. Anu katilu sawangan hirup. Nyaeta padoman atawa tatapakan manusa dina ngajawab jeung ngungkulan rupa-rupa pasoalan anu disanghareupan. Anu kaopat etos digawe. Kabudayaan teh mangrupa watek atawa ciri khas kabudayaan. Anu kalima persepsi. Nyaeta hiji dasar pamikiran dina runtuyan kecap pikeun maham kajadian dina kahirupan. Kunaon sim kuring ngangka judul ngeunaan leungit hiji basa jeung budaya, leungit oge bangsana. Kusabab aya hal anu leungit dina urang Sunda teh. Nyaeta etika atawa sopan santun. Apan somea hadeka semah. Tah ieu anu leungit leuwih ti heula teh.
anu nyesa ayeuna mah ngan saukur basa. Lamun dibabandingkeun ku nagara Cina jeung Jepang, unggal peuleum contona masih make alih basa pangantar Cina jeung Jepang. Hal ieu teh nunjukkeun anjeunna reueus pisan ka budaya luhurna. Bapak, Ibu, hadirin jeung hadirat anu kusim kuring dipihormat. Ayeuna arurang tos apal naon anu dimaksud leungit hiji basa jeung budaya, leungit oge bangsana. Kukituna hayu urang sami-sami ngamumule. Naon ari ngamumule teh? Saur Pak Ahmad Gibson Al-Bustami mah nyaeta pakar hikmah Kasundaan, ngamumule teh miboga arti. Anu kahiji ngamuliakeun, anu kadua ngahartian makna anyar, anu katilu ngawangun kreasi anyar dina widang perkakas atawa teknologi, anu kaopat ngaronjatkeun kabudayaan karuhun urang sapertos basa sapopoe, kasastraan, seni jeung sajabana. Ngamumule budaya Sunda kudu diawali ti aspek basa. Kunaon kudu diawali ti aspek basa? Apanan basa daerah teh mangrupa basa indung. Lamun indung ngajarkeun ka budakna, insyaallah budakna bisa. Cekap sakitu anu kusanggakeun pamungkas pihatur, agung cukup lumur jembar pangampura tina sagala kakirangan sareng kalepatan. Tong hilap lestarikeun basa Sunda, pertahankeun basa Indonesia, jeung kudu bisa diajar bahasa asing. Hatur nuhun sadayana, pataupik ngajait kopiah. Kopiahna make kain bludru. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.